wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Si dia simpuri bade ngaduikeun hiji dongeng anu judulna Si Kabayan Moro Uncal. Kacarioskeun si Kabayan jeung litohana geus harudang. Lantaran dina poe eta rahayat rek moro uncal. Urang kampung geus saraged make cana komprang diiket mulit sirah bedo panjang nyoleng-leng. Aya oge nu mawa tumbak jeung anjing lagi disada. Nejo batur saraged teh si Kabayan mah teu ieu kapangaruhan. Manehna mah ngaleleke make sarung dikokoyangkeun. Batu-batu maroa bedog si Kabayan mah kalah ka mawa pesoraut. Keur naon mawa pesoraut Kabayan? Tatanggana nanya. Keur nyisit uncal, jawabna rek. Kocapkeun nu rek moro laju indit. Tepi kaleuweung der masuk. Anjing lagi dijual madhab, jalma-jalma pating gorowo. Nu megah ayana di belah kidung lebah bubulah. Ari si Kabayan kalah misakeun manehna mah nangtung handapkeun tangkal jambu batu, bari tetanggahan neangan jambu asap. Kur tetanggahan gorowo nggerok. Pegat oi, pegat. Ari si Kabayan ngaliuk, ari trojo teh di jero rungkun, uncal jaluna tandukna rangga. Si Kabayan can nyahoeun uncal, ceuk pangira nama uncal teh sagedeana embe, nu mantap barang nejo sato nu jiga udah narita lukang teh. Ngantre kelo wae manehna naik kana tangkal jambu. Tuh bisa luhur naikna hatu da kagok sarung. Manehna nangkor dina dahan pangandapna sarungna oyong dong. Beneran uncal teh lumpat ka handapeunana pisan. Si Kabayan purung sieuneun ka parut tanduk uncal sakitu ranggahna. Si Kabayan tuh kira-kira wasunana barang ngarasa aya nu ngabedog di handap. Ari di teh johoreng tanduk uncal meulit kana sarungna. Uncal berbadu hayang ngasepkeun tandukna. Kadenge ambekan kos-kosana si Kabayan beuki pageuk muntangna, uncal beuki rosa mukna. Tapi tandukna kalaka beuki pageuk kabeurit ku sarung, si Kabayan geumpeur sepak taya ketihan. Tolong, ya aing ditongkrok uncal. Si Kabayan gegeroan minta tulung. Tulila, purudul moro nyalamburkeun. Nenjo uncal abrug-abrugan teh. Tuh antap para deui. Beueur ka ditumbak. Slep. Uncal ngajeng jerek. Cukup. Pada ngadekan tepi ka lubungna. Uncal ngajoprak si Kabayan ge ngalungsa di direunana bari hapranjuk. Nu ngariung uncal helokeun. Kumaha ditewakna uncal saking badagna Kabayan. Si Kabayan nangtung lalaunan bari cungar-cengir. Gampang. Uncal mempengan handapkeun tangkal jambu, kuring dipegat. Barang geus deukeut dirungkup we tandukna ku sarung. Tuh, sarungna oge tapi karangsa saroe. Geus karungkup mah teu hese. Kari marieskeun we tandukna. Sarerea bogodeg. Hari si Kabayan pada mujin teh nyerenge we bari nu sapanturna bararen. Uncal pada ngarecah. Si Kabayan ge ngajingjing bimbing uncal bari keatan.
Mung sakitu nu tiasa dipamikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.